siap mangga iya salamatan aduh gitu pas dipotong udah kan kalau kabelengah banget ayo bapak itu mak cerewet kamu pemajikan anak ayo desi banyak Gusti mah agung ya Allah menit tadi saya sakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun parantos ngawalar salam, kemudian ngawalar salam sing disalamatkeun dunya akhirat, sing dipanjangkeun tur barokah yuswana, sing dikampilkeun milik rezekina, oge sing digampangkeun maot. Amin atuh kajeng bener teh? Kumaha lamun batu geus parawat urang masihkan cicing di dunya? Geus waktu amah sing digampangkeun maot. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sakali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Muhammadin wazba'ana minal bala'i muqabbi innaka ala kulli syai'in qadir. Ayuhal hadirul wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Para wargi sadayana, alhamdulillah biqudratillah, biiradatillah, bifadlillah, wa birahmatillah, biidznillah, kurang biasa patepang di ieu patempatan di daerah naon? Bonjot, Kampung Bonjot, Desa Rancabangung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Kulantaran aya pangulem di pangersana Saiful Hajat nyaeta Bapak Jajang Supriyadi kali Ibu Desi Purnamawati anu parantos nepitan sa Cepiki Firmansyah. Lenuhun aneka kulawargi besar di Bapak Ade Syarifudin kali Bapak Cecep
kosasi almarhum syukuring pilalagat ieu sadayana neraskeun apunten anu kasuhun sebab da apa beureunan da si orang mah lain kiai, lain ustad, lain ajengan. Pokoknya tong boro-boro jadi ustad, ajengan, kiai itu sajabana guru. Da si orang mah teu nyantri acan. Beureun mun disebutkeun nyantri teh baheula nyantri maghrib lebih ka isya. Ngaji maghrib lebih ka isya. Keleutik dah lamun apa mah tiba heula meureunan perjalanan hidup bakal di panggung teh bakal ngomong ke masalah agama meureun tiba heula uing teh geus jadi santri ngan meureunan kumaha meureun perjalanan hidup manusia beda-beda. Tah ku ayana kitu tadi dinuhun ke jabutan sabudaya kalepatan mobil syukuring nepikeun ieu cariosan loba salahna batan benerna. Pokona mah hapunten kada para kiai, para ustad, para ajengan, para guru nu aya di Batupaten dan cenah mah emang itu kulawarga besar mah sadayana teh kulawarga ajengan tadi wae buatna raka-rakanan teh gitu dengan Pak Ustad santai nong bubuka teh nah itu nu kagungan wa no di paman nu paling itu nu anu tadi nuhun basa ada anu tadi Mang Wahyu ieu wae alhamdulillah ieu mah dede TikTok ieu lain ngarona mina ngarona tengah putih ngarona di pasrona jeung kurunyu saha ieu abdi di Cililin alhamdulillah tepang di kieuna sareng Dede Wahyudin dadang supaya aku aneh wadah tadi naik sama Dede kemana aku mau ya amak kicing ibu mah dengar inaho artinya kulantaran ayeuna loba pisan alat pikeun silaturahmi cok garunakeun alat silaturahmi upamina dina bensos sing bijak ya kalau enggak pokoknya mah dengan dina waktos nama alhamdulillah si Ohang oge bisa nincak deui kaci lilin da asli mah si Ohang oge turunan ti palayangan rongga baik penanyakeun oge bisi mah amanyakeun mah disebutkeun ieu mah pun bapak teh eta karasan asli di palayangan rongga gitu baik penanyakeun oge gitu karasan nuhun ade ka Bapak Ade RW 13 nu boga showroom non showroom motor iya alhamdulillah oke Bapak Kades Buni Nagara Bapak Cecep Pasai almarhum Bapak Dedi showroom Bapak Deden Denudin Bapak Wawas Wasidin Dadan Wahyudin Bapak Jono Bapak Ibu ibunya Ibu Momo pokoknya kasadayana mah bari di dieu nya nuhun kana kasumpinganana ngan satu acana saacana dituluykeun ieu mah hayang nanya ka urang ieu ibu-ibu jeung bapak-bapak ade-ade lanjut oke saya aya ieu pokona nu hadir di dieu ari ka dieu teh paniatanana rek naon tah
bener atau penasaran penasaran naon aya ngali ieu si orang pan geus ningali sok balik tuh sekarang aneh tidak tapi dengan naon katanya ngaranna oge datang jauh di duduk agang teang teh lantaran ayana rasa cinta terus boleh ayeuna panganten teh panganten di rumah bapana maksudnya darah sana pasti pangantenan nih teh udah mau uli itu tadi gitu iya lawe sih cepeng we tadi dina pelaminan jajang sareng dede si teh kunaon ayeuna nepi ka ngareuleuh-reuleuh nyalametkeun cek diki lantaran eta teh ayana rasa kacinta anu bener-bener cinta bener tuh aya nu ka dieu ibu bapak anu ka dieu teh nyewa atau itu kasih ohang oh bisi tapi kenapa nyewa oge tetangga itu jadi masalah kayak tamang nyewa aya nu mika ngewa dianggang nu mika resep aya nu mika resep dianggang nu mika ngewa nu penting mah ka dieu kabeh satujuan ayeuna mah bisi salah paniatan tadi diterima mata oge cekolot baheula sanjang lamun atau nyik atau lamun reka mamana teh kudu di bismillahan heula lamun sedih dipikir nah make kudu bismillahan baheula mah sing horeng heueuh sabab naon lamun geus make bismillah bari nyaho artina beureunan ge bismillahirrahmanirrahim supaya naon tiap lengkah jeung ucapan naon dilakukeun ku urang teh urang teu jauh ti nu boga urang sabab naon urang teh sok sebutkeun dengan menyebut nama Allah kan coba lamun cenah bisi coba bayangkeun lamun urang datang ka dieu ulah nyebut wungkul tapi nyebut kalayan asmana Allah berarti ngalengkah teh urang teh kalayan asma Allah da urang mah teu bogana naon ieu sa tangtung diri teh nyatana nu Allah kain puna naon sok biasana ibu-ibu anu biasana punten nya ieu mah pan anu bismillahirrahmanirrahim bismillah doayana doaya dina hati ayana Allah nah gitu tuh inget mah coba lamun tuh inget biasana ibu-ibu ngalengkah bagi ngobrolkeun batur ini ada ilmu ayah jadi mah insya Allah nya mau ayahnya mau ayah bisa ngomong baturnya mau ayah dia insya Allah dia mau ayah ngaturnya sih nggak bisa ilmu udah pasti dia deh siapa parekan cek abi makan asal penasaran ada suara sih kok gimana ini orang video oh abi ini yang menang di kula selamat kasih oh yang pas datang hadir apa dengan goreng takut kayak tuh kumaha lah nyebutkan goreng takut kurang pitajo lukit lebih ka hanteuna kumaha nek main tangan bola ka saha nu diomongkeunna can panjieun si Ohan coba lamun urang make bismillah mah bener-bener ngaku kana ayana urang teh ieu teh dadamelan Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard kabeh teh Allah ya nu aya di langit di bumi
jeung sapang musina teh doa Allah moal beuneuran kabatun yang kawai goreng tong goreng kitu dengan punten ya ibu-ibu bapak-bapak sarua hah heureuh ujung tong ibu-ibu wae anu dibahas itu bakal budak teh budak nu bakal ngadiriksa hadilu sok baru kokoh hayang oh itu tah yang kepake salaki jeung anakna ai pagawean cewek oh sakudu salaki di mana kene sate kosim astagfirullahaladzim mudah-mudahan urang dia mah ulah gitu kayaknya nya aya itu tapi nyebutin ngaran mana halo assalamualaikum bapak di mana kene oh begini sih yes saya kasurnya sok disungkun nah itu kaya ini lalakina deui diulah loba teh ngabohong lah lobanya nu ngabohongnya aduh Allah sete uli abong ieu dibela asal dibela anu baik kurang naon itu kan ngabina ahlak jadi budak ieu budak disunatan teh itu sunatan Johan pernah nanyakeun ka sabaraha ajengan ais hitan teh naha sunah atawa wajib cuk sabaraha mazhab aya nyebutkeun sunah kitu sok we sunah ngan cenah sunah kitu jadi masalah teh umum ngan kabayang ari syarat sahna ibadah di antarana nu wajib teh salat nyaeta kudu bersih tina hadas atau najis kabayang namun teh disunatan sok geus gede kitu kudu leungit eta najis meureunnan kudu diblatongkeun heula sikat nu bener jadi nu meureunannya hah? Murun dah mana mah hayang meureunnan ieu mah doakeun ka salat teh siga kitu boa ampun teh kade nah insyaallah sabab aya maka kunaon sok aya di dengan babasan cokolot da baheula teh baheula geus punten bade diangkeun mangane kaping saanu pun anak bade diislamkeun bener teh beunang eta teh ngabersihkeun najis tina kokocok kupluk nu jiga kuplukna najis cai ompol atawa naon karana teh aya debu-debu jalanan butiran debu bisi aya kituan bisi ngurangan sahna sholat bisi mang itu orang terbersih teh kitu bisi kitu padahal di antara teh menang mang teh hariwan teh orang terbersih teh bersih bari jeung mu bersih oge urang mah sholat punten termasuk sirohan ya bener teh ulang kok calik di payun eta nyata sok karunya tuh itu tuh di tengkar sok sok karena cingogo keun wae kotor saeutik mah ayeuna poe ayeuna keun wae kotor sareng teh isuk kali bisa seusehan sok wayahna ieu mah sok daripada urang miosan sok ngatunya ada karunya tuh batur teh panghayang sarua pada boga haknya tuh panlengang gitu mah wayahna nya gitu bukan mana teh bukan diu
Oh butiran debu. Jadi ngabersihan najis dina kokocok. Motor. Dina kokocok dina kokocok kokocok dina sirah dina hulunan aya kupukan aya kupukan di kitu. Baheula mah ku batu anu diseuketan. Baheula mah ku batu anu diseuketan. Betul teh kampak meureunana. Ayeuna mah baheula Kangjeng Nabi Ibrahim. Bajeng geus kolot baheula teh. Nami mah tugas eta teh. Coba lamun ayeuna geus kolot. Si eta teh si alatna teh teu meunang diganti kabayang teu? Hah? Yang liat, yang naon we. Naman ka dieu aya nu ku peso, aya nu ku hinis, baheula mah ku hinis. Di baalanana dikeueum baheula mah nya. Dikeueum siga baheula aya di hiji daerah budak teh dikeueum heula dina pancuran, dina balong supaya ada obat nih. Oh, obat mahal, obat bius. Yohe. Ari geus beres. Tah budak rek nanti. Rek bijil pangan poe kakana rek disunatan bageula mah kitu. Ari budakna mung disunatan lamun teu dilahung ku bapana. Bapana geus salat subuh. Bapana salat subuh. Ayeuna bapana salat subuh teh biasana sok tara make nanaon ngan hukum make sarung kieu langkung. Ayo tos siap mangga ieu salawatan atuh gitu. Pas dipotong budak nang kana kablengah dong. Ayo bapak itu ngap cerewet kamu kebajikan anak ayo ngedesi banyak. Gusti mah agung ya Allah menit tadi saya sakeun. Baheula mah sabab kudu artinya kudu baat teh. Jadi dina wayahna subuh atawa ekisep tisu. Ayeuna mah jam sabaraha ge ngambeulkeun mah ka dokter. Daerah make naon? Sok aya make rasanya, ayeuna mah make rasanya. Simpel. Baheula mah lebih ka 2 minggu teh urang teh make. Loh, ayeuna mah danya sok make naon teh? Non aya baheula make naon teh? Tapas ya. Tapas halapa baheula mah. Halaman Kang Ohang. Nah, mau Bobo acan. Sing horeng geningan mangpaatna teh lain eta unggul. Budak geus disunatan teh biasana sok nambahan kacerdasan otakna. Ya. Jadi ngarasa aya we rasa oh nya anu itu buku oh nya ieu teh rada oh iya teh ada itu salah itu benar salah jam 100% tapi turun meningkat karena kecerdasannya bajeng manehna geus teu boga rasa erat da biasana sok disirikannya budak teh lamun can disunatan teh teu meunang asup ka masjid tuh Assalamualaikum Kebarang ternyata belum diusir ku Ustaz. Ayo gitu sepotnya ngadu kalian unana udah berenang beker mah beren aya najis teh ya. Ari geus disunatan mah alhamdulillah tuh biasa lebar. Ieu lupa ngajian. Tuluy naon? Lamun geus disunatan biasana budak teh gancang ngagedean. Tuh yang mikirnya kemana karep gancang ngagedean awakna eta mah ngerdugul lain punana udah nya kabayang
di daerah Kris Desi baheula terus salakina teh saat jajan Allah ka dieu datang ka dieu teh dengan pas rek ngalakonan kewajiban dagang can di sini kana kumaha kalau teu ngarti mah beureun kalakah dibenyeng ceprot karek soalnya kira kalau karek enggak ya maka Islam geus ngatur sagalana geus rumah tangga ge eta teh aya manfaatna sabab teu mawa kotor kana naon kana pasanganana kadesi teu mawa kotor coba lamun cari sunatan pasti mawa kotor najis jeung sagala rupana jadi orang mah kudu bagja urang agama Islam saila ieu amin ya robbal alamin mugi urang teh kabeh oge teh kebenaran ya poe ieu teh ieu teh masih dina bulan Rajab na bulan Rajab teh anu dikenal ku urang mah naon dan orang Islam naon hei pokoknya wae geura pikiranana geus eureunkeun raya nya eureunkeun heula kok kocok nya cicing dewe ngalikan kok nya mun salaki urang kocok nah boleh dipak boleh bisa dipakai ke coklat dalam puranya beda di kumau-kumau kayak kudu dibukakeun sabab naon ieu kaunggulan Islam teh Islam geus nahu Allah geus kanggung uningan kana sagala rupa ciptaanana aturan-aturanana estu bakal nguntungkeun ka umat-umatna urang kikian pesna emang aya sunahna emang panu tadi ge itu orang yang nuturkeun teh akhlak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturan cenah acan dawi mah cenah teu nyaho-nyaho acan heuh kabeh pisan ayeuna geus pernah panggih wallahu a'lam nya urang mah teu panggih ngan kanjeng Nabi nulikeun ka sahabat para tabi'in lebih ke pengikut para ulama nu ayeuna alim ulama cik atuh anu aya di lembur alim ulama ulah sok dianggap maunya pokoknya ayat majelis taklim dengan ibu-ibu buntanya bu bunten gimana ya ibu asok di dia majelis taklim asok rutinan naon mingguan itu hah mingguan ahadan di tenaon beres bener coba ini ditanyakan ibu anak teh kes rutinan kes majelis mumpun naon wae ya kitu we sabab nu diobrolkeun ngan ukur udah kitu panggil jeung isi buik si eta mah sok gitu ngabdi mah itu kan makalah-kalayan hutang kasalah gitu bubar manis bubar nu diajarkeun mah teu nyaho nya hati-hati nya eta oge aya kateranganana aya hadisna sajam ieu di hiji majelis ilmu sarua jeung ngabebaskeun 100 abid nya eta oge sabab naon tapi kudu marhatikeun sanajan teu make non teu mawa buku teu mawa nanti pulpen keur nulisna tapi urang bisa ningali kalau
ka ulama atau ka jalma anu boga ilmu dibarengan ku rasa cinta ka guru. Ya lain-lain ayeuna nya, lain ayeuna keun ayeuna mah anggap si mah lain-lain ieu. Da si mah tadi ge lain di mah ieu mah mabajan lamun ka majelis ulah sok dibiasakeun ngarobrol teu palarugu. Ya? Ya punya? Ya. Heeh. Posna kitu nya alhamdulillah punya kitu mah. Oh, kakak deh, misi mah. Wih kahayang jadi istri salehah. Udah dari surga. Kelakuan ya wah. Oh, dah. Kok kejadian wae. Mana? Sok. Mana? Assalamualaikum. Gimana di daerah? Salam. Buka, neng, buka pan. Buka we olangan. Ngagorowo. Cek aing mah sanggeurkeun. Omongan tuh neng buka isukan pedakan kari teh pekaina ya mas sukutan suku di meja iya remo karena TV yo karena HP tiktokan tapi yo buku cawibi hutang pekat hiji apa kerokan keliwin aing buka salah pun aing mah imit tak ya wajib nah ada solusi nasi kumaha nanya sah iya bagus gitu teh duk nah tadi di telepon itu diangkat-angkat kabila-bila teh tuh arisan geus numpuk bayareun ya Allah ya Rabbi udah kumaha teu kumaha pokona mah tong bakal tongko ditungguan balik teh geus balik tong bakal balik heula jangan lagi astagfirullahaladzim arek begitu disebut istri salehah hah? boleh kahayang lamun salaki datang teh gewat bere nih minum heula Awas. Terus. Alhamdulillah. Gitu. Dia mang minum. Lain ngomong naon, mang minum. Urang naha? Haus. Apa haus? Ai kahayang ya ampun teh. Itu mun pada lalaki teh sabenerna mah geus ngahayang-hayang teh dina ieu geus dibayangkeun setiap keindahan. Kosannya pati gitu yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Eta teh si lalaki nate geus berharap datang ka ieu jeung nyanyi tapi pas datang Siap. cawig kasarain ieu nu tadina rek muji teh kala kapas muka auzubillah sabab cawig teu pada lugu kermah itu celewe geus hati tidak ditambali ku sabab penghasilan eueuh poe harita
aduh ya Allah nah coba lamun awewe nang boga iman mah bakal nyontoan bener-bener komo lamun ayam muda bisi ieu mah keur naon ieu pan koyo di dieu bayar kanceng di dieu cawih we ieu mah lain heureung TV ngangker kieu eta teh nuan mah nuan udah mama oh teh kenyang mama cicing teh wasa udah ngapain gitu mah cicing mama cicing aing kenyang angin dan bapak siap nos dulu kecil oh iya mama biasa we cicing mata kau asik mama cukup mana mama udah ayo menjadi kieu saya mama teh baheula dinaeun na fotona sae mama teh heuh gara-gara kasihan aing teh kieu teh tuh kagorengan bapak nan bejakeun ka budak astagfirullahalazim naudzubillah ya banyak tuh kus kieu teh gejrok teh keur sares mah gejrok kana anu mama eta cenah gejrok keun bae we apet bapak siap dan disebut istri salehah kumaha aya kitu dan budak nake jadi eueuh contoh sedangkan nu bakal nyeret teh eta indungna masuk indung jeung bapak coba lamun istrina salehah atau istri nu boga iman nu boga aturan anu gawena ngadengi jeung ngalaksanakeun naon nu diparentahkeun ku agama beda dihareupeun budak teh bakal ngeunah we cirina lamun datang teh tok assalamualaikum sahanya nah kira bapak kira sakedap langsung kurudung ge dibenerkeun bener teh kudu nama kitu lipstik teh beakeun yang salaki ieu moal ari jang salaki mun bau wangi ari jang tiktokan halo guys aku di mana lo aku rek yuki bener astagfirullah bener jeung make efek nih aing pas panggih ya Allah geus kari jumut geus bener gak? Bener atuh we da aya keur zamana siga kitu ngampe tah kieu mun bisa mah leuwih keneh miheulakeun ngaheulakeun jang salaki nyambut salaki nu bener sopo oke eta teh parfum ge deui cokot deui boleh gunang naon da pelebah dinya mah yo di kumah tuluy di kuai tara uyuhan bau hanglu ge tuh bener teh oh kitu sini seungit itu yes shadow itu kebas on yes shadow dia pakai lipstick nu bener pakai kerudung nu bener nah atuh mun budak mah balik ka mana cicing ujang bapaknya datangnya si bapak teh datang geus gawe capek sapopoe wayahna ujang mereka bantu sok bantuan nyakeun ujung mangga mah nengal gitu pasti budak teh oh boleh ningali resep boleh budak oge nyaman di imah teh daripada dongkal pas hadi mah budak ningali jeung colohok sedangkan keperluan sekolah kan rek kepikiran keperluan sekolah oge ningali bapana jeung indungna parasehat atuh moal nepi bener teh kieu datang ya Allah
pokoknya beriman makin. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan.